kalian nonton, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik juga loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Roni Sutisna sebagai podol. Ieu nenek Abi, ieu mamah Abdi. Mak, perkenalan heula Mak. Nama Abi Ija. Umur 80 tahun. Sekolah zaman Jepang. Sekolah Zaman Jepang. zaman Jepang. Tapi kelas lah. Berarti pas nuju penjajahan aya. Ya, zaman Jepangnya. Penjajahan teh di jalan teh di halang-halang di tangkal kelapa. Ari keur zaman kumaha? Iya mah kosong keneh dipakai ieu mah. Ieu mah teh zaman Belanda ieu mah. Da Jepang suka dieu. Teh zaman Belanda pakai oseh. Oh. Pakai tiarap atau gitu oseh. Tiarap zaman Belanda mah. Jepang ke batur gitu. Ke apa ukuran besi kumulungan kumeli bicara pihak kumulungan kumeli gitu. Belanda Belanda. Meureun aya nama ngenalkeun mak. Pas zaman nuju Jepang. Sekolah Jepangnya. Mak. Pas zaman Jepang. Mak kumaha eta carita nama? Sekolah zaman Jepang. Kapanan zaman Jepang mah ngungsi ka Cibeber. Puting ini teh lihat. Dari di jalan teh dihalang-halang ku tangkal kelapa, jalan teh dihalangan. Itu zaman Jepang mah ngungsi ka Cibeber. Sekolah zaman Jepang mah kelas 3 teh ka Sambung Tengah. Pari kelas 3 teh. Ke zaman sekolah mah. Kapari. Nyanyi sekolah teh Kapari. Zaman Jepang mah. Kelas 3. Non teh merenan aya lah gitu pengalaman tiasa gitu tah nyanyi Jepang mah gitu tah. Bisa nyanyi Jepang malah seperti Cincap cobian. Mioto kaeno sorakete ya kucucu takaku kangayaki ba seisi no seisi hachula cuto iwa owa odoru oyasime o seiro nu asai gumoni. Eta sekolah lagu sekolah Jepang kitunya lamun di urang merenan Indonesia Raya ya nu kitunya merenan Indonesia. Ari warerawa meureun eukeun naonnya da baris. Baris berbaris gitu merenya baris berbaris model upacara kasino. Warerawa kitu teh. Warerawa kasino gitu ya. Warerawa sing Jawa no gakuto nari gitu. Warerawa sing Seitu no tameni juino sing jai tarangkoto ochiko gitu.
warerawa sing Jawa no gakuto nari gitu. Oh. Warerawa sing Seitu no tameni juino sing jai tarangkoto ochiko gitu. Laporan, merenya laporannya. Upacara. Laporan upacara. Merenan ce saat eta tah lamun bahasa sanes bahasa Jepang. Jadi merenan beres sekolah Jepang kira-kira sabaraha tahun tah ka dieu teh aya Belanda teh ce. Teu nya udah teu lila di Jepang teh ka Belanda teh. Umur sabaraha tahun? Geus sekolah teh kelas 1 teh keur meureun ke 7 tahun. Kelas 2 8 tahun, ke 8 tahun baru kelas 3. Di Belanda. Terus Di Belanda. terus Belanda nya asupnya. Ngungsi ka anak ka Belanda mah. Ngungsi kumaha ce di pengungsian di ditu kumaha tah? Ngungsi mah geus we tah keur ngungsi Belanda teh ayo penting teh Janari teh. Wah, ieu non teh jam 3 teh. Kanon. Eta non teh ieu sing sariot non teh Pelor teh. Pelor sing sawit. Lamun mun disada suit teh hirup keneh lamun sos-sosan eta rek mogok gitu. Urang teh cicing di ieu di Pasir Raja ngumpul dina hanapeun ieu non teh hanapeun cadas. Aya roa ora ieu ora sanca. Mengpar etanya Itu pelor nah matak oge matak darah repa oge ya. Depa panan bisi aya pelor nyasap. Bisa aya pelor nyasap benernya gitu. Pernah ngomong bedil? Teu bedil. Pernah eueuh ngabedil tuh? Gitu kok jang, jadi kaluhur lempeng di depan mall eta. Kaluhur. Pernah nyobaan? Tuh. Atuh meureun nyobaan mah teu bisa. Da zaman Belanda eta ulin urang. Belanda. Kira-kira ce dina zaman Belanda eta teh penjajahan Belanda eta sabaraha tahun kira-kira? Teu lila. Belanda ngungsi oge ku 2 bulan. Ngungsi teh. Kumaha Anak teh rasana kumaha sih hate teh rasana kumaha sih? Siun Kalau ari ieu mah ari kur aya pelor mah basa kanon mah sieun matak nyara rumput ge. budak gunanya Gitu ngaguruhnya ngagolegor kitunya. Beledag bedia. Pernah aya ece mode babaturan atawa saha gitu modelkeun dulur anu disergap gitu tah ieu tah anu di ieu di ku itu anu ku itu di ku Belanda ditewak eueunya saralamatnya selamat bager tapi nya berarti nya malah mah kadienakeun kan tah eueuh teh terus eta uyut teh nya tah ieu teh dipake oseh nya Belanda ieu teh tempat ieu teh kui ujung jabong teh beak pejet ujung kacang dipake oseh eueuh teh nyerintian nepo segantem dam budak ieu beureun ke budak kenehnya nempo kuda ngadarangung pan kuda teh ngadarangung alus merawak kuda di lokasi eta nya eueuh teh di lokasi teh ngadarangung kuda teh bumi ieu uyut kawitna kumaha tah cita kerjaman Belanda ieu mah kosong da di kaler ditu anu ku heni ayeuna ieu mah kebon sama mah kebon ieu mah kebon eta teh gawe luhur ayat teh ieu eta naon teh dina bahasa Belanda nu napel gitu aya teh ka urang teu bangsa Belanda mah teu bahasa Belanda berarti Jepangnya Jepang hungkul Teu mere omongan. da Belanda mah geus teu sakola nuju ngungsi da nya keluar teu sakola berarti ayeuna uyut sabaraha tahun 80-an 80 tahun 80 tahun nya alhamdulillahnya sehatnya alhamdulillah terus teh dibere urang teh rek ngalasuluh tah jeung si Uju baheula mah jana teh Uju tah ari teh ngalasuluh teh cek Belanda teh sini geus teh gupai ari teh urang teh nyampeurkeun di pangkusurkeun ka kumeli sakarung kadut heula mah dibere kumeli dibere kumeli ku Belanda teh urang teh didiukan hidana teh didiukan nah we emak kalembur mak ceng teh cokot kumeli ti Belanda ceng teh pamere urang teh digupayan ku Belanda teh keur ngalasuluh teh
mamat emak lewat di rumah lompat nyakot mau carangka ngagano kumeli seragam-seragamna kumaha sih cerita zaman Belanda seragam tentaraan baju-bajuna baju hejo Belanda mah baju hejo nya oh nya Anjing. bikin kain ada bajuna teh kitu nya ngan Belanda gitu hejo Belanda Itu na film ya Pak. kosna film-filmnya hejonya cenah hayang sari makan tong ngaleled maneh ku kan sumber cenah maja cenah aya Belanda cenah mau meri ku urang Belanda mengirim ku meuli bager punya satu badag berarti lain di daerah ieu nya zaman anu Belanda anu garalak nama merenya lain daerah ieu nya di urang aman nya da we oge meureunnan di oce nyampurkeun nah dia ningali Belanda ke oseh meureun teh horo di eta tuh saudara naon dan budak nalanjang we ningali kuda dah ngai kuda ada rangu jarangkung meureun kuda Udah kuda Belanda panginten sakitu carita anti emak abdi panginten jangan ya pas zaman nuju penjajahan Jepang yang Belanda hatur nuhun kan mak lumayan nya karasa alit oge meureun karasa kana hate teh nya kaperihanana meureun Tungaraan. tapi meureun disalametkeun teh alhamdulillah aya nu bager meureun tah kitu nya cenah ngirim kumelin Belanda ke urang teh Padahal mah sebutkan di rumah ya tadi. ulah gila tah eta kumaha sih caritana teh anu bodor nu lucu sih eta anu lucu nu eta teh aja nginum anu nginum kumaha sih ieu sareko si eta mah dicebebar asuh teh keur budak keneh hayang nginum Sateko ai teh lain eta pangiukeun ai sugan teh sumur ti balong saya tai ai ditinggal ti beurang loba tai ai ti penting mata kaciri baranya balong cebebar ku oncor merenya teh balamanya ku damar ulah sebut cebebar nya bae kesare cerita nya cerita ke ngungsi gitu si kayak gitu halabaham aus gitu hatur nuhun penginten sampai jumpa di lain waktu nuhun banyak masing sehat ya terima kasih panjang umur amin terus sakali di laguna sakali di sakali di laguna seisin ini jadi ya mah nya sak nu hiji deui kumaha seisin no ciwa atai tomo ete Niyoto karakani nabi ukuni pombe segitu.